ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini laki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi mumur padi pajajaran pangauban sesirik mugelar di tata Sunda muga nyebar keluar wangi. Ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini laki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi mumur padi pajajaran pangauban sesirik mugelar di tata Sunda muga nyebar keluar